Cina ieu bet euy. Kan awaknya saling sakieu balas lempang. Sepatu sangat gitu lah. Rasa parokok lagi nangiem. Kan ada ramekeun majarkeun teh. Alhamdulillah urang jadi euy liburan teh. Jenazah menata aku bisa liburan kieu gratis dibayar si Obet. Tapi ngomong-ngomong da urang ge ngerasa dosa ke pamajikan ninggalkeun teu bebeja deh liburan sosoranganan jeung budak deh. Alhamdulillah baik nu penting mah si Obet duitnya bisa pakai mayar jajan duaan di dieu ya. Beli lauk sepat jeung asin cucut. Bet. Mojai. Mojai bet. Rahasia borang. Rahasia keberangan. Bet. Kemana? Cemit Mbak. Mbak mati gitu eta. Bener-benernya mati. Baru bete ya benernya laki guys eueuh. Dek. Borang dek kuga dek. Itu si bapak guys ini digawe meureunna dek. Alhamdulillah mati geningnya eta. Caya ti baru bete ya meureunna dek. Borang ieu sana ngopan kan. Ya. Benar apa teh? Sangu. Nyoba meureunna si Kang Semi teh meureunna eta. Teu make sangu. Mudah-mudahan we atuh dibere uangnya digawena. Nuhun Gusti. Geus aya kadaek aya nama salaki abdi teh si Semi teh aya gawe rebun-rebun geus eueuh di kamar biasa mah ngagoplek jam 10 teh ngagoplek keneh nuhun aya nama meureun aya gawe teu cicing geninganan aya kieu geus eueuh kembali sing salamet we di jalan mudah-mudahan dibere dahar dipagaweanana. Itu si dukun gelo teh jiga jeung si Semit salakina cedona. Awas sia ku aing mah mun pangih bejakeun sia cenah karasaeun sia ku dukun gelo teh tah. Eta si lain dan naon anjing asa aing sok-sokan hapung rek rasa geuning teh dewek sia lain mana atuh tiga orang mana bae atuh bet duit di mana ge meuni daripada mah kurang dilaporkeun sok telepon mana juga kitu tiga orang mana aing asa aneh ningali mana sama ayo lah ayo lah ya kan buru-buru saya ke barang pepanasan lah udah ya. Mesti awaknya raring sakieu ipuh ninganannya ulin gitu teh aduh kok mau lempang mah tapi untung untung pas datang ka imah teh teu si Madonna euy
Dia orang keburu disalin kita nempoin orang pakai baju gaya teh. Baju lebaran teh ya. Yang karena mah aing gawe we meunya padahal yang si Obet yang ulin ka pantai. Sare ngumpul eueuh. Bebeja mah loba duit teh. Loh, sudah salah ki urang. Kan kamari teh gawe. Ini gawe. Sampurkeun atuh meredek nanyakeun kamari teh gawe naon. Kang Sumit. Saha ini gawe? Nih. Ini gawe, kan gogoleran di dinya. Kamari mah gawe. Kok barudak nanyakeun itu gawe naon? Kan sempat nanyakeun kamari. Kamari teh gawe jadi pilot. Jadi pilot. Gaya. Terus? Ayeuna mah libur heula dari luhurna macet. Di luhur macet. Teu bisa narik Turun heula we lu saya kieu capek Oh, teh atuh aya kitu mah. Istirahatnya. Oh, ya teh. Mantesnya dari awak beureunya. Karunya teuing. Bae atunya. Pek atuh gara erek istirahat mah nya bade saheula. Bade masak heula nu enak. Alah nyani masak dengan nih Tuh. Oh, pek atuh istirahat heula nya. Mantesnya dari awaknya. Ya, karunya teh. Dari bisa lah. Ade isuk gawe deui bisi kabarangannya. Ayeuna udah macet kamari ge hese balik di luhur. Isuk ke mamoa meureun nya meuli anger. Kamari ge kapanan nagen heula di luhur. Pek atuh rek masak heula nya. Heeh. Karunya si Dede can mandi. Sare kene di wae deui. Ka ayeuna oge. Cenah dok digawe. Abai ke tanyakeun na. Dok bener deui. Si Amang paket. Nah, Ieu geus dengan paket, Cuk. paket naon? Ya eta ngantekeun pizza ka tukang ngacul. Emang iya bade ieu abi teh nganuhunkeun pisan ka Mang teh tos dituduhkeun ka Ciba Obet teh. Alhamdulillah di seprak harita isuk teh jeung daek gawe. Ih mun atuh THP. Nya Pangeran. seprak kemis mangkukna. Cuk. Cuk mis mah saya inget di dia, Cuk. Saya ke asa nempos ke Ece dia mah. Mana? Ker Ka digawe meureunna. masa uing ke laut. Nempos ke Ece jeung si dukun urus kunjung teh, si dukun Obet teh. Apaanan eta teh dukun sakti. Ih mandraguna eta teh hade. Itu sakti di mana, Cuk? Dia geus 3 kali eta nu teh konsultasi. Oh, ka rasa-rasana acan. Kakak duit teh lapor. Ai basa kamari teh terus lain init gawe gitu salaki urang teh. Lain beureun, Cuk. Iya asli nempos eta sakit Ece di laut. Jeung eta jeung si dukun teh. Asli tong sok kitu teh nyar-nyar pipasiaeun kitu teh. Tanya sakit Ece sakali eta. Bener mah. Babohong sakit Ece mah. Gawe cenah di luhur, gaweana teh di ieu di pilot ayeuna teh da jadi keur macet cenah di luhurna teh jadi. Wah, Cuk, macet naon, Cuk? Gua kapa-kapa acan. Bohong sakit Ece mah. Cik tanyakeun deui Dia dekan-dekan di paket ya. Mau bakena ya. Aduh, ingatkan Nyaan tuh. Kok aing mah da bener. Bohongan wae ka pamajikan teh. Nya geninganan itu mulur kene bohongan ka majikan lalu karena mapang nih kita ku aing pun dikulingkeun ya gempa ngabohongan sia iya urang nah tuh mana nyi ngabohongan maruk apa nyi wangi naon
cenah gawe tuman teuing sok Naon? naon Ih, naon itu? Ih, tong kelan. Ih. Naon? rek ngajak gelut ieu teh jurus ngabohongan maksudna naon Bohongan naon? ngabohongan Bohongan naon? Aduh, ampun. Bohongan naon? maksudna naon sok Naon? kamari geus di mana sok kamari geus di mana Enggak jadi pilot. waduh ya Tuh, waduh. sekongkol jeung si itu jeung si korbet dukun gelo Kongkol naon? thanks ya Tuh. tong kikituan Naon? gelo aing mah geus kitu mah aing rek ini ke Arab geura bohong wae ka pamajikan teh Tuh geura. Apa hati saha si Madonna nya? Kerupa-rupa aing karek merasakan keindahan dan kenyamanan yang sudah saya rasakan. Dona. Tunggu akang. Sayang.